Mamaleman terakhir emak sebelum 40 hari. Nah, jadi ceritanya barudak ieu masih mamaleman emak tapi anu terakhir. Alhamdulillahnya dak ieu lobaan bae nu mantuan atuh lobaan ieu anu karunyangeun ka emak. Nah, di dieu nya barudak nyieun aug terus lanjut nyieun risol atuh tambahna make daknya snack ti warung biasa bae. Soalna lamun kabeh ti warung sok biasanya dak atuh aya eueuh dadahareun nu berat-berat kieu mah dak bisi jeung ngopi naon pan lumayan bae. Aug geus dipalastikan, risol geus dipalastikan, lanjutnya barudak ieu caritana atuh mungkusan snack nata seperti biasa cik aing teh nya saparoti warung daknya biasa ieu mah dak unggal-unggalna ge susu bae. Soalna almarhum emak eta sok ngopina ngopi susu atuh emang nageh dak ai nu datang ka dituna mah doa. Ngeun ai urang sok ngayakeun ka hayangna mah nya dak Sari Abdol bae teh. Nah, jadi setelah mamaleman jiga kieu nya dak setelah sekian lamana ieu snack jeung snack bae setiap mamaleman pas 40 hari nama pake sangu alias oko teh. Ngeun sangu ge sarua bae nya teu doang zaman baheula diangseuhkeun make baskom atuh pan zaman kuari mah dak diokohkeun. Lanjutnya dak ieu di dieu he ku aing snackna diitung heula soalna sok bisi kurang teh. Jeung alhamdulillahnya barudak ieu unggal mamaleman ge sakieu mah lobaan bae atuh dak lembur leutik ieu pan ngeun salembur doang. Lainnya barudak ieu lain teu hayang ieu snack mewah atuh ngeun tabe pandak kahiji mayeng nya kadua atuh ngukur budget bae dak biasa heuh nya ngukur biayana. Jadi uji-uji mah kabehan ge lain teu hayang mewah.